Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rerencangan sampurasun kumaha kabarna dinten ayeuna. Patepang deui sareng teacher dina pangajaran bahasa Sunda. Nah, dinten ayeuna urang diajar perkawis bewara. Naon eta bewara nu siga kumaha sih bewara? Nah, mangganya perhatikeun video penjelasan ti teacher. Naon ari bewara teh? Bewara nyaeta beja, wawaran, atanapi pangumuman anu gunana pikeun ngabejaan kabalarea ngeunaan hiji perkara. Bewara dibagi dua, nyaeta lisan sareng tulisan. Rupa-rupa bewara: hiji pangajak, dua iklan, tilu informasi atawa promosi, jeung sajabana. Bagean-bagean bewara: hiji kop surat, dua bubuka, tilu eusi, opat panutup, lima titi mangsa atawa tawisaneun. Bewara teh aya dua, nu resmi sareng nu teu resmi. Anak-anak calon orang sukses, perhatikeun ieu contoh bewara anu resmi. Cirina mimiti dina bagian pangluhurna eta aya kop surat. Karang Taruna RT 0102 ta ieu dugi ka garis eta namina kop surat. Teras anu Bogor 15 Agustus sareng kahatur perihal sareng lampiran kahandap deui anu sinareng hormat ta eta namina bubuka bewara. Nah, eusina teh atau eusi bewara nyaeta ieu: dinten, tabuh, tempat acara eta eusi bewara. Teras panutupna anu handap. Kumargi pentingna acara ieu. Nah, ieu dugi ka titik eta nya pang akhirna kalimatna eta namina panutup bewara. Teras anu bagian handapna aya titi mangsa. Titi mangsa nyaeta keterangan waktos, tempat, jalmi, sareng tawisan jalmi anu nerbitkeun eta bewara. Contoh bewara teu resmi: dina bewara teu resmi mah teu nganggo kop surat, tapi langsung ka bubuka. Bubukana dina contoh ieu nyaeta ukur ku ucapan salam. Regepkeun nya, ieu engkin aya hubunganna sareng tugas. Bewara: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadaya murid kelas 4 SD Sindang Kasih dina dinten Jumaah kaping 8 November 2007 kedah nyandak tutuwuhan kanggo dipelak di pakarangan sakola. Tutuwuhan anu dicandak kedah jenis herba, nyaeta tutuwuhan anu tiasa dimangpaatkeun kanggo landong. Landong teh obatnya. Tong hilap unggal murid kedah dongkap ka sakola langkung awal, supados teu ngaganggu kana kagiatan diajarna. Nah, eta eusi bewara. Lanjut ka panutupna nyaeta hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pupuhu kelas 4A SD Sindang Kasih atau Ibrahim. Gitunya materi penjelasan ti teacher. Moga-moga hidup sadayana ngartos seueur manfaatna kanggo urang sadayana. Ya, teacher akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.